Bogor ayeuna mah lain ngan saukur tempat panyimpangan. Bener, mun baheula mah ka Bogor teh ngan saukur empang liwatan pas balik ka Bandung. Di Ciputat, lempeng we ka Parung. Nepi Bogor, mengkol ka Puncak nepi Cianjur. Tapi ayeuna mah Bogor geus jadi imah kadua. Tempat di mana hati ieu cicing. Tempat di mana urang manggih kadeudeuh nu nyangreut pageuh. Bogor saat ini bukan hanya sekedar tempat singgah. Ya, kalau dulu Bogor cuma tempat saya lewat kalau pulang ke Bandung. Dari Ciputat terus aja sampai Parung. Sampai Bogor, belok ke Puncak, sampai ke Cianjur. Tapi sekarang Bogor udah jadi rumah kedua. Tempat di mana hati saya berlabuh. Tempat di mana saya temukan orang yang tercinta. Bogor, I'm in love.